Hari kang korong emas naon. Jadi jual si hayu jatuh dia cukup etan yang main rutang aing mah. TP bae burung TP duit. TF lain TP. Oh, TF. Gati aing mah pabeulit. Oh geus TF hade ka dia kira. Aya no kanina. Aya. Kek sih. Nah anjing kengke. Nah anjing ke jaga hutang kana aing kira. Oh engke. Atuh naon ya dia curang carenge. Atuh jadi age geblog boga hutang tadi ya. Sorry beh. Aja nang kontina Ridwan nyu hutang duit deui. Dia boga hutang 2 juta. Aing nang kontina Ridwan heula 2 juta. Ieu duit aing tina dia diinjem ku Ridwan 2 juta. Ieu mah aing teu ngadah-ngadah kana bayar duit. Aing nang kontina Ridwan heula bayar karek dibikin kana dia. Kumaha terus yo? Susah bodoh bayar lah kan Kasuntama boga hutang ke kami. Karena Ridwan. Kalau kau anjing dia Dia ada boga hutang bukan aing. Arti aing. Kami boga hutang anak Kasuntama. 2 juta. Kasuntama boga hutang anak ieu. Ridwan boga hutang anak ieu. Dia boga hutang anak aing. Begitu ge dijieun sulit bae. Atuh geus bae impas. Nah. Kudu ka hutang kan aing. Coba ya. Kami boga hutang Kasuntama boga hutang kana Ridwan boga hutang kana Nopan boga hutang kana kami. Eta Kasuntama Geus impas. Tunggu si impas burunganan. Atau honaon tadi kereng tuh Bayar jared burunganan dia boga hutang kadinya urusan jeung eta burung aing geus impas burung jeung ieu. burung aing jeung dia geus impas. Oh aing jeung dia geus impas deui. Duit. Kumaha yo? Atau burung hari kitu mah Aing senang dia hati dia. Kebekesan nang teman-teman boga hutang. Ieu aing.